Pesan tuh dok, tuh. Nah, ayo duit nah ya. Coba dit mah. Iya, aing aya teh eta ieu. Naon? Wewe. Mana kan lain? Tah, dulu. 5 senti yo. Heeh. Deukeut batinya. Wih heran kitu eta beunang euy. Heueuh. Kalau kita jeung foto. Kajen kasampeurna itu. Heuh mending sampeurkeun ya. Cong ajaran telepon heula bisi eueuh jangan ah. Coba tanya gue. Heeh. Iya teh nu nelpon, tapi tadi kenal nomorna. Angkat lah. Halo. Nah iya saha? Ih, halo dah. Cuang ketemuan arek di Bukit Camida. Papanggi. Bisa mida. Heeh. Da tempatna teh macet nama keur alus euy. Heeh atuh sok we ka dieu. Heuh. Ke urang nyamperkeun ieu ka dinya nya, keur bejamu geus di ditu. Heeh. Iya, antar ieu tuh, Dok. Aing teu bisa aing mah ulingnya ngawe aing we. Lah, owe ti mana? Teu neangan nu sejen jelema ge loba keneh. Lah, pos goblok awe aing ini dah. Wajar lah pusing aing teh ge. Yunaon mereka dia? Ya orang ka dieu teh aya butuh ka maneh, urang teh hayang dimentang nganter ka. Nganter ka mana? Ka Samida, pan ieu teh aya lalaki nelpon cenah ngajakan papanggi, urang embung sorangan masih yeuh. Ih, atuh sakitu panas poe kieu, hayang iin ditan. Teu ingat tuh kapan ngajakan ayeuna. Ek di mana, Heng? Pan di Samida cek aing teh. Hayo tuh, yuk. Itu tempat wisata temennya wanu KWC acan anjing. Wanu ngarompol tadi mah teh. Neng. Ayo gitu gitu sisa neng tadi mah. Ieu teh aya saranu ngageroan di hareup. Nah saha? Hubungan bae teh itu. Je, aya naon? Cangulin yuk. Ka mana? Ka Samida kitu erek. Nama tuh? Yuk. Calik di dia neng. Ieu teh tempatnya di mana? Aning arenakeun kieu tariis. Uhun tiis neng, tiis celi herang mata seperti cinta A ka neng. Cinta na emang boga naon? Sagala ge gaduh kanggo neng mah. Ieu kan ngajak neng among ka dieu tempatna tariis, enak jeung bobogohan. Enak ge pamandangan agenan. Lah ulin nungkul teu meuli cai-cai acan kelapahang sungut. Hah, cai? Boro-boro cai, gunung ge ku adi belah, lautan dikuras, aya neng hoyong eut mah. Nah tuh hayu cong ngeser-ngeser baso. Aya tuh neng. Ih, bukan edan jangan terus-terus teuing. Naon? Nyebok barang. Ieu nu gana euy. Ah, biar sampai kali. Woi, bayar keher. Bayar. Ini juga mau aing. Cenjing si anu mah jadi tukang ieu lain. Teh nu ase. Aduh aing. Gertugas pan di dieu mah heula. Bebayar 2000 kan? Ya daripada ngajak gawe sama can pugu nompolna genan. Di bahasa urangan paling genan ngan 1000 perak mending kena ka ditu anteur aing. Arek. Ketemu di mana sih ya? Yuk, gua yang diantar. Yuk antar aing yuk.
Kala iya gitu samida teh. Kapan iya teka cirit. Tuh tempo ngarana sakitu ngajadi kitu. Kalanya sok telepon heula. Heeh sok Bisi can ka dieu. Ini nggak saya ngegeter lain. Ada nelpon meren. Halo. Halo. Ya abi tos di Samida, ya Ana di mana? Geges di Pelang Bukit Samida deh, deket jalur evakuasi. Oh, uhun. Uhun ka disampeurkeun. Ka dia we urang gerjeng sekasla ieu. Uhun. Yuk. Ayo. Cenah di bala ditutup. Aduh, cerita. Tadi lo baca. Pandai evakuasi mau pergi nyambel lain. Evakuasi. Sembul mata rasi anjing. Cing, yuk. Awewe aing di reject wae goblokna teh. Kemana teuing yuk? Jih. Nah ya awewe aing kemana tuh benang di telepon. Di WA di-upgrade-keun kieu we ngabalas. Lacak itu ku aing. Cing cong lacak. Cih. Kening ieu mah titik kumpulna opatan beri aya awe lalaki dua awewe dua di Samida di Raja Desa nying mah bener ya aku disamperkeun lah ya neng kembang biasa nage merek kembang duit mah eueuh teu boga Cih, kantun ngajak ulin kanu jauh, Bukit Samida kieu geus alus pemandangan nama nyangan mere kembang hungkul, naon nu dirasa burik. tong teuing jajan neng geus timbal panti imam wasang jeung deungeuna. Hah? Timbal? Namana timbal ti tadi ge teu ngajingjing timbal jika kau eka sawah wae. Bray. Serian leuh awe aing. Da cenah ka Samida di Raja Desa. Heuh, ieu Samida teh. Heueuh, ieu Samida mah. Da aing tadi ge teh mangge awewe heuh. Heeh, na awewe saha? Awewe aing, po aing geus WA geus ditelepon heuh, teu diangkat. Aing teh inisiatif tadi teh muka Google dilacak ku aing teh. Posisina teh aya di Bukit Samida Raja Desa. Awewe dua laki dua. Nyawa aing mah teu nempo. Tuh tanya Teangan kene itu tuh. Heeh, teangan tuh aya jama. Oh, tuh, sip. Tuluykeun we heuh, sok. Ujug lah, ganggu pisan. Sebuah neng baso. Wah, naon atuh meuli baso gengan 5.000-an. Atuh neng, duit atuh tinggal salit deui. Kapan geus tadi teh? Canjang bensin, canjang mayar ieu tempat teh. Wah, naon atuh pan mayar tempat mah gratis ngan pirageun mayar parkir hungkul. Belah dadaku dan di situ ada cinta. Anjay, romantis. Sia nempo awe aing ka dieu. Jih nah saha we sia aing ngeuh ge hanteu. Nya datang-datang tuluy nanyakeun awewe. Oh, I'm sorry, Bray. Salah orang, Bray. Lain. Jika itu awewe teh. Nyao tuh kan yang bisa pernah. Jadi lain pan tadi aing ngasa itu cai mah awena euy. Cuma ngerasa berkena tuh. Oh, yuk. Yuk, beren. Ieu yang dipanggihan teh. Ieu teh tadinya non aplikasinya awe teh. Uhun, aya teh leres sareng Om Cangak. Duh, aing sareng keneh. Babaturanna euy. Ulah panas yuk. Yuk canggihan yuk. Cih, nah eta jema kunaon ai ketemuan jeung aing ai di bawana babaturan aing juga gelo ih. Guys mending kena jeung ayo neng. Jadi dua yuk. Cina pemikiran si aku naon kelamatot aing pan ketemuan gerek jeung si Edo. Cih kapan atuh ieu pandangan pertama pisan makana tadi atuh metot neng. Cina sia naon nu dirasa pan aing mah boga ka bogoh. Lupakanlah pacarmu, mari menikah denganku. Hah? Menikah?
Siapa anu dirasa goblok? Ini mah kebogoh aing dibawa-bawa.